Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mengkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icariyos simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Atuh nuju saraumna mugia dipasihan kakiatan sareng diberkahan ku Gusti Nu Maha Suci amin. Masih nyarioskeun orai bedul macok mangkonodnya dina seri manuk berkongkongnya bagian ka-opat ieu teh kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Nah, manuk naon nu kitu teh? Asa aneh teuing euy. Manuk berkongkong. Ah, manuk berkongkong. Nyata teh. Yak tos manuk berkongkong upami hiber teh sok disada kongkong kongkongan kitu. Oh, cek atuh ngilikan mana? Nu mawi juragan sanggem abdi tadi tekaop katinggal nu melenge janten upami ieu dudukuy disingkapkeun tang tos ngagalabar deui kabur sesah newakna mangkaning tos wengi kieu. Oh, rek dijual gitu sabaraha sok dijualna? Mirah wae juragan sami sareng pangaos sapu injuk mung genep siki 1.500. Atuh diduitan ku kuringnya malah mayeuh dileuwihan tah 2.000 kumaha? Mangga nuhun nanging kumaha atuh yeuh da kurungna ge teu aya. Adi tadi kumaha mawana ti ditu atuh? Di kurungan juragan ku Black nanging dikeluarkeun ku abdi sabot ditawiskeun. Ari abdi rada loncer nyekelana atuh we galebar bae hiber manuk teh. Ari maneh di mana kurungna tuh ditundana? Eta dina rungkun palih lebak disumputkeun ku abdi. Yug ka ditu atuh, cokot heula ka ditu. Keun ku kami wang cekelan ieu dudukuy teh. Upas ngusiwel ngaluarkeun duit 2.000 bes dibebeskeun kana saku kolor onyon. Sot atuh sot yeuh. Kadiekeun atuh dudukuyna. Nyanya atuh cepeng wae juragan sing pageuh. Onyon kituna lalaunan ngalesotkeun cekelan saenggeus upas merenah nyekel sisi dudukuy. Wayahna juragan antosan heula abdi bade milari heula kurungna kaditunya. Jug ulah lilanya. Kami mah hayang geranen jo rupa manuk aneh duh. Mau manuk naon tadi teh nya ngaranna? Manuk berkongkong juragan. Tah heueuy. Manuk berkongkong cenah. Alus mana sorana ge nya? Alus mana sorana jeung titiran atuh jang? Di tanggal bae sae ieu margi manuk langka ieu mah juragan. Jug atuh gancang. Penting teuing ieu teh yeuh. Kami mah loba kene tugas sejen. Onyon leos indit geus rada diauh ti dinya ngabecir lumpat kituna muru kalemburna. Upas nunggeus lengo deui kituna nyonyokot kurung can jol keneh datang. Loh, kumaha ieu teh ha? Nah, nu neang kurung teh can embol-embol. Geus sakieu lilana, jaba kudu tugas piket ieu teh.
jaba kareta api tereh datang. Cek upas kukulutus gituna leungeun tetep pageh nyakelan dukuy. Liwat sajam harita. Haram jada sugan budak teh. Dilebok jurig tukang manuk teh kitu ha. Dasar urang mana tah mangkelukna. Cek upas bebeak kasabaran kituna. Harita jeg gujleg wae kiuk kuik. Kareta datang deui euy geus deukeut. Cek upas meni elek sekeng. Nah, asana teh ngadorakakeun pisan budak teh. Dasar mangkeluk jeung aing teh naha atuh meni ku bodo-bodo teuing. Ngadon ngalalengkur tepugu. Matak naon manuk teh ditewak bae. Perkara lepas mah kumaha engke. Manuk aing. Gapan geus duitan ku aing 2000. Gujeg deui kareta api beki deukeut. Leungeun katuhu upas salaunan nyasar kana jero dudukuy. Kep dalewek nya baye nya tiis. Manuk teh nampuyak geuningan euy. Manuk kieu nya berkongkong teh nampuyak. Cek upas ngagero reuwas pedah cek dina sangkaan. Manuk berkongkong gede buluna keusrak. Ari ieu hipu jeung cambewek. Moal kitu yeuh. Moal miheulaan leupas. Manukna sugan kitunya. Barang ku aing jadi turubna dipalengkeun sia saeutik, dipalengekeun ku aing. Basa keur aing ngasupkeun kana leungeun. Can buru manggih jawaban sabab kareta api kaburu datang manten. Nya wae upas luncat ka sisi rel. Kareta gagebos, manuk berkongkong muncrat ka bos mun. Saya muning cenanya upas. Manuk berkongkong teh mun nya aya wae ieu mah. Gitu cenanya dongengna teh muhun. Urang lajengkeun deui carios anu enggalnya judulna teh Mangkono jeung Bandar Munding. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Mangkonod patani leutik urang ci Ranggieung boga munding jalu sahiji. Eta munding teh teuing ku jarah jeung galak. Sangkilang geus ditendok keukeuh bae wangkelang. Upama ditungtun rek dibawa ka sawah merod bae tara daek maju. Malah kungsi kabur sagala rupa beunang saminggu leungit. Kapanggih di sisi leuweung kituna geus rada langlayeuseun lantaran tandukna kaeurad areuy rarawea nu teu bisa hoja. Yah, aya wae isukan mah urang jual bae munding teh. Cek Mangkonod kituna ka pamajikanana. Ya jah kumaha atuh da lamun teh dijual teh. Capek tuh da ngurus ngarahap unggal poe. Tapi munding teh teu ngadatangkeun hasil geuningan. Akang sakirana moal mata kaduhung onaman makan bae Kang jual. Nya dijual wae ngan pepeujeuh nya duitna ulah beak teu puguh. Lamunnya bisa mah kudu jadi munding deui. Heug diiceus kajeun leutik oge Kang. Walon bikonod harita. Ya heueuh deuleu. Niat kami oge kitu. Mun munding ieu dijual ladangna urang we belikeun euy kana munding deui. Itung-itung patukeur we.
patuker panuligan kitu tah. Ka mana ngajualna atuh Kang? Ka ditu Nyai, ka pajagalan. Ambe teh hese neangan we anu meulieun. Pimeulieun maksudna teh piraku we tagancang payu. Danyang hareupan mare mah ayeuna teh Nyai. Paguneman mangkonod jeung pamajikanna kadenge ku Ijaji Bandar Munding urang Cirahong anu kabeneran liwat kapipir imah mangkonod harita antuk namah jorojoil bae aya niat hayang menang untung tina cara enteng penting eta keneh Ijaji gasik napungan baturna papada Bandar Munding nyaeta Sumirta Jaen Darum jeung Raup repek baradami neangan jalan cenah pikeun ngagarajud munding mangkonon. Euy, lamun mangkonod datang ka dieu ka hadenya. Nanawarkeun munding urang teh kudu ranggem kabeh. Nyebutkeun yen eta nu ditawarkeun teh embe euy, embe. Panieun saharga embe kitu tah euy kumaha? Kitu kacindakan maranehna harita kacaturkeun wae isukna. Rebun-rebun mangkonod anjog kawates dayeuh. Kituna Gog jeung Sumitra harita. Kamana Mang? Iya ya, rek jual munding, sugan we, jang Mirta Priyogi. Mirah lah, ngan ukur 105.000. Munding. Cek Sumirta kerung kituna. Nah, Mang teh tengah lindur gitu. Nyari gitu kunaon euy. Oh, maenya embe disangka munding. Mangkonod ngadengek kitu teh meni pungak pingek tengarti. Hah? Baruk ambe. Munding deuleu euy. Anya apa nu ditungtun ku Mamang teh embe. Nah, dempet disebut munding atuh. Ditatawarkeun saharga munding. Wah, jang Mitra mah maon atuh. Yeuh deuleu munding ieu teh. Sak ieu ngajagirna disebut ambe cager Amang Mitra. Ari Mamang piraku we kuring teh ngaheureuyan. Sidik nu dituntun ku Mamang teh embe. Bari kukulutus mangkonon wae indit. Kituna ninggalkeun Sumitra lebah parapatan Gop jeung Raup. Kamana Mang ya? Meniru rusuhan kitu Mang. Iya ya, rek jual embe dewek teh. Sugan we jang Aup Priyogi. Mirah, mung 100.000. Mang. Mamang masuk ngalulucon kitu. Mainnya embe disebut munding. Raup meni nyelekeuteuk harita. Astagfirullahaladzim. Nah, kumaha tetenjuan batur tehnya. Munding aing disebut embe. Sugan sarehat kabeh euy. Cek mangkonod kituna bari istighfar. Mangkonod kitu mah langsung wae nitenan munding anu ditungtun. Telik pisan dirarampa ti puhu nepi kana buntut. Yah, sugan kumaha teh si Mitra jeung si Raup teh euy. Da sidik munding. Nah, make disebut embe nya euy. Cek mangkonod gogodeg hameng kabina-bina. Nya wae gancang indit deui terus wae dijuru alun-alun. Gog anggok jeung Jaen. Kawasna jeung Sumitra sarua. Jaen oge ditawarkeun munding. Kumang konod anggur seserian samu nu seuleun pisan kituna bari nyebut mangkonon teh meni ngalindur pisan.
Maneh masuk aya wae Nod. Maanya eta mah mundingnya. Munnya eta munding malhese ngaduitan Mang. Najan 150.000. Ari ieu piraku we kudu meuli embe saharga munding mah atuh euy. Mang. Mending haram jadah sugan ieu teh ha. Cek Mang Konod ambek-ambekan. Nah, ku batur teh katen jona bat mangrupa embe ieu teh. Jadi aneh ieu teh euy. Ras inget ka manehna yen munding teh kungsi leungit. Cek dukun nu harita di pentaan tulung cenah kasarad ku dedemit nu patunggon sampalan. Wah, buahnya gitu euy. Mending aing teh geus direwod, dipake wadal dedemit. Ye dibere gantina munding jurig meureun anu bisa mindah rupa. Cek Mang Konod mimiti sabil harita. Tapi kelanan lah, penasaran aing ah. Cing, ulang neangan deui manang mun ieu sejen. Nya we gok jeung darum, nya kitu bae sarua. Jeung nu ti heula keukeuh cenah munding teh disebut embe. Mang 30.000 kumaha nya? Cek darum kituna mimiti nawar saharga embe. Nya Mang Konod teh can merean nyacapkeun kapanasaran manehna nepungan wae ijaji. Ieu teh munding Mamang, rek dijual euy jang jali. Cek Mang Konod, nya ijaji teh ngareret sakedeung tuluy pahare deui. Ye jang jaji, rek moal ieu. Ai sugan teh lain Mamang. Cek ijaji geleh-geh ngabagiakeun. Kamana isu kene atuh Mang? Nah, geus nuntun embe. Buset, nah aya teh ha, can nawar-nawarkeun, geus dipilahan nyebut embe deui. Nah aya kitu euy. Anu kabina-bina teuing ieu teh, ingon-ingon teh ha. Raksakeun. Ku aing katenjo ngajagir munding sakieu tulena. Ari batur nu limaan nyarebut embe. Salah nu saha ieu teh. Lantaran beki poek bae. Poe beki beurang, pikiran beki butek. Rasa nu teu ngareunah mangkonon eleh deet harita luas bae munding dijual ka ijaji kituna saharga embe 30.000. Ayolah kan bae. Tikor dikukut napeka dijual sia teh estu ngareugeuhkeun pisan ka aing teh domba munding. Nah tepisan aya tumari mana sia teh dirahab unggal poe karakah kieu ka juragan teh samemeh ijab kabul Mang Konod kaburu keneh nyekseukan mundingna. Barang narima duit di ijaji timbul harita kabingung. Aing ayeuna kumaha ieu mah? Mahi kana naon duit sakieu 30.000. Borona mah tadi hayang boga mending deui. Di lawang pasar Mang Konod lila ngaharuk. Neuteup ijaji nuntun munding ka tukangkeun. Rek balik teu wani sieun digeleneng ku pamajikanana. Tungtung nama kalantang kulinting di pasar nepi kareup magrib. Bareng dur-dur bedug pejit murilit Mang Konod karek inget yen isuk-isuk can kaparaban sangu. Kituna can saremeh-remeh acan. Bus asup ka warung. Geus kitu waktosna seepnya. Waktosna kabujang seep Mang Konodnya. Insyaallah enjing atanapi pageto.
tiasa dilajengkeun deui dina seri nuka 5-nya. Mangking ceuk ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.